teboga. Ah, tuh pokoknya na era geus ka dieu. Coba alus bisa motornya ding. Alus. Wah, bapak mah mun aya duit mah gua aya meureun. Geus atuh mana kunci lemari? Kunci lemari jeung naon? Ieu kebon yang eta heula ieu da era atuh daripada era. Kebon wang naon? Wong jual heulang ke meuli deui. Sia masukan dan bon menang miara dijual sia mah. Geus ulah ting gua ka meuli motor isukan wae. Kenapa geus aya jalmana na kumaha? Heun aya jalmana ieu duitna manahan naonan Faisal? Geus lah, di mana kuncina? Kunci naon? Cuma lemari, nyoba sertifikat. Siap wae yang digamplang. Masukan dan kebon menang miara dijual. Motor mah loba anu ngajual motor mah. Loba nu ngajual kebon ge. Pan menang miara Faisal aing menang melakadu piraku dijual sia teh. Ayo kumaha atuh? Heuh isukan wae wayana duitna kapake kitu mah kumaha? Ayo. Loh lalu sia tuh 13 duit yang pesan motor. Usaha geura cek aing geus bebal sia teh. Setik-setik jual kebon, setik-setik jual kebon. Mau ngaon lah.